bahan tapakuraneun jang urang sarerea. Sahabat, dulur, barudak, tapakuran ku anjeun sarerea. Naon pibasaeunana? Salamatul insan fi hifdis lisan. Salametna manusia, cilakana manusia tergantung dina lisanna. Lamun lisanna pikaenakeun, tinang tu sakabeh jalma bakal narima kana hate. Tapi lamun lisan caritaan urang teu pikaenakeun, naon pi ubareunana. Diletak ku anjing, sanajan najis mugolodoh, tinang tu aya ubarna. Aya obatna nyaeta dikumbah ku taneuh 7 kali sawarehna ku cai. Eta najis mugolodoh bakal leunik. Tapi lamun jalma geus nganyerehatekeun jelema, naon pi ubareunana. Makana hati-hati. Nu ngaranna lisan tetulangan tecucukan, salamatul insan fi hifdil lisan. Cilakana manusia, salametna manusia tergantung dina lisanna. Anu salajengna kabeureuyan mah moal ku tuur munding, tapi ku cucuk pedah. Maksudna ulah nyieun perkara dosa leutik, da dikumpul-kumpul mah eta dosa teh bakal jadi sagede gunung. Bakal nilakakeun ka diri urang sarerea. Ulah dianggap leutik, ulah dianggap sepele. Justru anu leutik, perkara anu leutik bakal kabeureuyan, bakal nilakakeun ka urang sarerea. Kabeureuyan mah moal ku tuur munding, tapi ku cucuk pedah. Anu salajengna bahan tapakuraneun jang urang sarerea. Cileuh batur mah katingali, tapi cileuh sorangan mah teu katingali. Ulah sok ngorek-ngorek kasalahan batur, ulah sok ngomongkeun batur, ulah sok ngahina batur. Tingali mah kasalahan diri sorangan. Ulah asa aing bener, ulah asa aing pang sagalana. Tingali mah kasalahan diri sorangan. Ari kasalahan batur digede-gede, ari kasalahan sorangan teu katingali. Diibaratkeun cileuh batur mah katingali, ari cileuh sorangan teu katingali. Pasti nu ningali video ngaragap soca ningali cileuh sorangan. Sahabat, dulur-dulur, barudak, bahan tapakuraneun anu salajengna ulah sieun ku masalah rezeki. Manusia ya nyieun gemok pasti jeung siritna. Moal mungkin manusia nyieun gemok teu jeung siritna. Bahkan Gusti Allah oge ngadamel patuangan manusia tinangtu jeung rizkina. Anu penting daek usaha, daek ngadoa, pasti rezeki turun. Ulah sieun ku rezeki, rezeki geus diatur ku Gusti Allah. Manusia wae nyieun gemok jeung siritna. Allah oge nyieun patuangan manusia teh pasti jeung rizkina. Sahabat, dulur-dulur, anu salajengna bahan tapakuraneun jang urang sarerea teh nyaeta halodo sataun kaemrat ku hujan sakali. Baseuh sanajan garing eta taneuh. Halodo sataun kaemrat ku hujan sakali. Maksudna pikeun jalma-jalma anu ngarti, anu pinuh ku ilmu khususna. Kade ulah sok nyieun perkara dosa. Naon sababna? Bakal ngalebur, bakal sirna eta perkara anu ku urang dilakukeun beurang jeung penting ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Ibadah mang tahun-tahun kaemrat ku maksiat sakali. Maksudna halodo sataun kaemrat ku hujan sakali baseuh. Ibadah mang tahun-tahun kaemrat ku maksiat sakali. Sirna lebur beak amalna beurang jeung penting. Kusabab nyieun perkara dosa jeung Gusti Allah, kusabab anjeun mah ngarti kana ilmu, apal kana ilmu,
naha betieun perkara dosa. Saudaraku, sahabatku yang selalu mendengarkan tausiah saya, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya. Semoga saja seperti itu. Tisim kuring, salam kasadayana. Pondok Pengobatan Barokah Fatihah memberi solusi berbagai macam keluhan secara lahir dan batin.